tah waragad lain saeutik ieu teh ku si lain heug prioritaskeun dewek ngahibur dewek ngalaksanakeun kaulna bapa hajat teh cing abus kana nadrulillah nadar karena Allah eta teh bener dina nikahkeun ieu teh yuk doa Rasul urang gunakeun barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair amin amin tuh amin mulus rahayu gembleng salamet seueur rezekina panjang yuswana ieu panganten cing kagungan turunan anu saroleh tur solihah amin rezekina nu jauh sunuk nu anggang datang nu caket gara ka kore sumuhun gampang ibadahna gampang ngalagawena gampang rezekina amin panjang yuswana awet jodohna eta tur tamina mah tuh gitu sing awet jodohna bener ulah jadi tunggul sirungan catang supaan gantar kakaitan anu awon sing jadi tunggul anu sirungan teh anu baris manfaat dunia lawuh akhiratna amin ya Allah ya Rabbal alamin tuh aya geus ngadoa mah bebas kari we meureun nyokot sesana gitu satemun aya sesana ceuk dewek oge bener akang nya arang langka pan urang ka dieu wah akang jarang da puguh ieu teh lain tanaga weutuh tanaga leuseuh sabulan ayeuna meuni teureureuh urang teh teureureuh ti Subang ka dieu ti dieu isu kanu tiis ka Lembang ti Lembang langsung ka Jakarta dititah ku gubernur Jakarta wah Pauji Bowo nyah pek pikir ku si lain dewek teh geus tanaga teh geus kolot ongkos tanaga kurang ai duit butuh ai kana duit pula butuh wae kan sapanjang hirup mah ai tanaga ngurangan gara umur geus Desember ai nafsu Januari kene kayang Januari kene nya kitu teh atuh hirup sapanjang hirup menafsu mau oleh aya nya moal aya reureuna benar kan kecuali padahal ieu teh dunya ngan sakedeung saliwat mun sare mah urang teh keur ngimpi ieu teh kudang sare meureun korejat ngan ari paeh karejat kitu bedana teh korejat jeung karejat tuh da saeutik atuh sabab naon sabab aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat walal akhiratu khairul laka minal ula bener tuh bener ai memeh karejat pan urang teh karejut heula eta teh tanah-tanahna karejat jadi karejut ngan Jawa Tengah eleh ku Jawa Barat elehna kumaha oke ngabanding-banding nu matak urang Rusia mah amekeun ka urang Jawa Barat nah wake amekeun boga dosa kamari bahasa Sukhoi teh geuning Sukhoi jatuh amekeun ka urang Jawa Barat nah cenah urang Jawa Barat tiba heula eta teu ngabejaan aya salak sagede gunung gunung salak lain salak sagede gunung salak ai sugan teh hipu cenah salak teh pek teuas ditengar gara-gara si Sukhoi itu dah gitu euy sae cacak nengar salak komo ngeundengar cerme di Kuningan cerme mun gunung cerme gunung cerme bener alah luar biasa penting ieu sumuhun menang anugerah nu luar biasa kantenan halodo ongko halodo diparangkeun ongko caang bulan ongko mending ngebrak gitu tapi anjeun ulah keung rek ditinggalkeun bulan sabab panon poe rek datang pada biji berang dah gitu penting ulah keung di mana anjeun teu hasil sabab bakal pinangih jeung hasil ulah keung anjeun rugi sabab bakal pinangih jeung untung nya laras ditukangeun kagagalan adalah keberhasilan
luar biasa kan. Asal ikhtiar Iya. we urang. Tapi sepanjang hidup kita ikhtiar teu hasil ayeuna tuluikeun isuk, Isuk teu hasil isuk pan aya pageto. pageto. Cenah pageto teu hasil keneh itu biasa, tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa. Wah. Matak sing nepi ka hasil. Ya. Bisa kudu bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Cek gubernur akhir. Nah, Gubernur Jawa Barat mah. Nah gitu. Nya, Laras. Laras kan. ulah keeng di dunia mah. Sabab sakedeung hirup di dunia urang teh kudu bungah dek balik ke akhirat. Nah wake bunga. Wah, genah. Genah. Bakal ngageblek deui jeung mahana. Oh gitu akang. Nah, tuh. Seperti urang ninyuh cai kopi, Sumohon. make susu. Kopi susu. Jadi kopi susu, Kopi susu. pek init ke tengah laut. Gimana? Eta kopi susu nu sagelas awurkeun di tengah laut. Heug teangan deui panggih moal. Moal. Naon sabab moal panggih? Udah mereka geblek. Ngageblek jeung maha cai. Da urang pae ge kitu ngageblek ge jeung mahana. Oh, teteh. Da asa ti dinya Ya. nya Ari eta nu di ruang teh naonna tuh kan. eta mah kurunganana. Oh, nu di ruang. Jasad eta mah balik dewe ka taneuh, ka cai, ka angin, ka seuneu. Oh. Pan panas eta dicokot ku seuneu. Oh, Pan bercair kana cai deui, cai deui. kana taneuh deui. Heeh. Oh, bener kan. Balik dewe ke asal itu kabeh baralik deui ke asalna. Malaikat anu sarujud ka urang baralik deui ka malaikatna. Eta teh. Kapan baheula Adam keur ngajapepeng teh Adam teh wujud. Oh, Adam teh. Aya nu sararujud di antarana awas, pangdenge, pangrasa kana wujud kana awak teh, tapi aya nu teu sujud hiji. Saha? Rasakeun dina hate. Salilana teh hayang nafsu we kayaknya teh. Oh. Tapi lamun eueuh si eta moal dewasa. Moal normal meureun. Eueuh kadewasaan. Moal maya kadewasaan nu eta. Nya, Jadi saling membutuhkan. nah kitu. Nu matak sajatining rasa geura pangihkeun. Sumohon. Ilmu insan kamil mukamil. Sampurna dina jeroning sampurna pek sampurnakeun ti ayeuna. Lamun aya masalah urang angeuskeun ti ayeuna keneh boga kasalahan ka batur rumasakeun salah geuwat menta dihampura angeuskeun sabab abeh teh ditungtut di akhirat. Sagala perkara. Konsekuen ngaranna. Sagala perkara bereskeun heula di dunya. Angeuskeun di dunya. Ulah nepi. Da akhirna bakal aya urusan lamun teu angeus. Oh bener. Peke ayeuna dewek ngeusan ngawayang-wayah kieu balik we dari ribut geus. Bener. Matak perkara teh angeuskeun. Angeuskeun. Pikir. Ka itu ka dieu rugina teh dewek dipotong. Dipotong. Nu lalajo kecewa, Kecewa. Paka. nu dagang moal payu, Apa yuk? Paka angay-angayan. nu hajat amek, Amak. harga diri goreng. Goreng. Cemang. Tah, jadi nar ka ituna. Maksud- Naraka, nar teh seuneuk ka maneh. Nu didurukna teh maneh, nu panasna ge maneh, da suluhna ge maneh. Oh. Dan nunyeun perkara ge urangnya bener. Ha, naon? Nunyeun. Hakna teh domir teh teh. Eta teh. Heeh. Oh. Bener karasa. Lain doma, domir. Domir. Namun beakeun gawur. Bagja doakeun ya kanu icalan ya Bapak Abah Suminta Sumuh. pangantena cing ararawet cing gede milik. Amin. Sabab ieu teh geuning lain ngan ukur ngahibur panganten tapi bebas ditongton ku sadarea. Oh. Oge nu dagang ngajajar eta teh milu hirup. Milu. Nya keur maraban anak pamajikanana. Ibadah gede. Atuh dewek nya kitu panayagan milu harirup. Milu. Secara teu langsung Abah Suminta teh ieu teh melestarikan seni budaya kita. Betul. Sebab martabat satu bangsa bisa diukur oleh budayanya. Kalau budayanya sudah rusak, ya rusaklah bangsanya. Aduh batu. Nya, gitu atuh. Sebab eueuh deui kesenian anu genep jam lilana, Heeh. iwati wayang golek. Wayang. Baheula mah komo nepi ka beurang. Lebih pahok-kawok jeung lu ada. Pahawak-hawak jeung nu adan. Ceuk dalang teh kembang sungsang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, jadi we pasehat teh.
paingan nu kiai nu fanatik masuk haram tah urang teh siling ajenan silih ajeuna gitu nya aya waktuna naon gitu akhirnya teh alah nepi ka tanggal 17 rek munggah aing masih kena ngagejrek masih kena ngagejrek kolot di lemur batur aing je bener kapanasan kanginan salat aid di jalan 15 di Pangandapan tanya Pangandapan tanggal 15 alah ampun aing capek itu tapi da puguhnya kitu kewajiban hirup pemajikan mah di imah kerek ngeunah-ngeunah kan aing menang usaha teh hees teh boga imah mobil sawah gimana aing paeh mah ku pamajikan ku anak teh diusir kumaha silahkan bapak untuk pergi selamanya di ruang tah dari hati tidak dibenarkan tidur di rumah betul diusir secara tidak langsung karena sudah jadi bangke kemarin eta ladang aing teh ladang nabeuh imah mobil teh dipake ku maru teu ngeunahnya euy hate aing sakapeung mah benar mah mending podaran heula ti ayeuna pamajikan itu ulah dosa alah ampun aing saliwat nyari hate Kang benar eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anak sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan nya benar alah hiburan ya hiburan naon sok dah geuleuh atuh da aing jadi kenangan tadi tuh model ngajalankeun roda pemerintahan geus hampir teu baraleg hampir tengah gigi tengah gigi teh akibat tina patongong-tongong pagirang-girang tampian jadi betul jaya mau geus abus ancrup kana politik mah da wah heueuh jiga nu wawuh ngarariung mah jiga nu raket padahal hate beda jiga nu raket geuningan mah da eta bineka tunggal ika na dicueulkeun bener dipopohokeun lambang keagungan negara teh ngan ukur jadi seremonial we ngan ukur jadi kamuflase jadi slogan mana ketuhanan yang maha esa teh dipigawe mana persatuan teh mana kemanusiaan teh mana keadilan teh geuning nu maling senah nepi ka boborot ku geuti nah anu korupsi miliaran disenangkeun dihukum oge bener pan lieur tah kejahatan birokrasi kejahatan administrasi aset negara digadekeun cenah negara urang teh negara agraris segala rupa ge jadi tapi naha tingkat kemiskinan panglobana beuritna loba teuing beuritna Kang diungaplok sok beuritna geus ngalieur jelema peke mere hajat meleg sia ngakanan duit rakyat duit negara mah doakeun si gonok nah cenah moal anu kasinggung gitu pore anu kasinggung paduli teuing tong boro kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing heeh ulah poka teh bisa kudu tapi anu demokratis jeung Pancasilais abeh dilindungi ku undang-undang lain bisa ya kritik membangun ieu mah da lain demo mah ngarusak ulah sabab pangeran tersepen ka jelema anu nyeun karusakan di luhur bumi eta teh gitu lain manasaan lain bener merek pengertian sabab naon sabab negara Indonesia teh republik re itu kembali publik umum jadi kembali deui ka umum dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat tak bohong ieu mah bohong kumaha dari rakyat oleh rakyat manehna we nu seubeuna teh baru tikeuk heeh benar wilujeng bareuh beuteung koplok kitu sia pake jeung aya rekening genut segala mah nah kitu nu ngampar-ngampar nu nabeuh-nabeuh heeh eta teh nu hiburan eta nu kitu teh
Alah, ampun aing. Rupa-rupa di dunia nya kan. Ngahaja mah ka dieu ulin. Wah, sabaraha teuing pe ongkoseunana. Jangan waktu we akang urang. Alah. Nuhun neng nunung. Bang Bung hideungna katampi. Katampi. Nepi kagungan gelar paneng nunung mah. Bang Bung hideung. Si Bang Bung hideung teh ieu. Nya. Baheula mah kitu si Nen teh. Naon baheula Ta si Ibi baheula boga salakina teh ka urang dieu ka almarhum Ono. Kang Ono. Ngaranna si Jangkrik pas. Si Jangkrik boga lanian. Heeh. Boga lanian si Jangkrik mah. Aya si Kerak, Si Kerak. si Heulang, si Toed, Si si Layung. Manyar, si Layung, Si Deuleuleung. si Nen teh si Geureuleng, si Cangkurileung, Gagak Meri, Rupa-rupa. si Keuyeub, Si Walet. si Cineur, Si Walet. si Walet, tak ieu si Bang Bung hideung. Aya si Balon. Naon mah ke si Balon. Dilani si Balon mah sejarahna teh Heeh. dalang teh baheula teh rek ngawayang totoronan. Bener. Ai sinen ngan hiji-hijina eta gering, plu, Aduh, plu batu. ngucur irungna teh. Wayahna nyai cenah gering-gering oge ini teh sinen. Heeh. Sakeun we. Ini teh caritana sinen teh bari ingser-ingserkan. Duh, wati. Atuh dina panggung teh karunya Syari kaya kemang laja kemang konteng di astana. Bari nyingsir. Syari kaya kan, syari kaya di astana. Can aya tisu hari teh mah. Atuh lahunan tukang rebab teh pinuh kuleho. Lain kopieun kana kuleho. Palebah gandrung Ya. ngajerit teh sinen. Gandrung pelenung tina irungna teh leho. Bletok. Tah tidinya dilani we si Balon. Oh, benar. Paingan. Nelah Paingan atuh. Ridho we disebut si Balon teh. Ari doe. Dah heueuh bener kitu. Si Lalur. Aya sinen si Lalur. Boga riwayat nih. Oh, aya ngawayang itu di Salem. Wah jauh. Lempang. Iya, ka Cibureum. Cibureum. Aya ngawayang baheula mah geuningan jam 6 ka Karangeusan. Geusan. Gamelan digotong. Laleumpang sinen teh geus jeung tunuh jeung naon jeung kapanasan. Bari ngajing-jing hidangan. Aya di tengah jalan teh kebon bonteng, aya saung, bus sinen teh gek diu blak kenang karak da tunuh muranya. Oh, bakat ku tunuh. Makaning gede angin. Rokna teh kasingkapkeun ku angin. Ari bereng teh mah lalur. Dina salana jerona nepi ka numpuk ya. Oh. Eta lalur ngararomong ka dieu euy aya poe tarasi. Ayam ilik cenah. Tadi dinya dilani we si lalur. Di dia mah deket ke Tarasi. Alah. Aya nu kitu sinen. Aya deui si Laja. Kumaha si Laja? Si Laja sinen. Heeh, kumaha riwayat mah. Aya ngawayang sinen teh harita teh hujan ngaririncik. Hujan teureun-eureun. Ti jam 7 sore nepi ka subuh hujan teh nu leutik teh geuning tapi ngaririncik. lila nu kitu mah. Lila da ngaririncik teh. Nu lalajo eueuh. Aya anjingnya rageg perbu tulang nya teh. Ansip di buligir. Heeh. Ai sinen tengah peuting hayang kiih meureun. Beser atuh mah. Anteur meureun ku catrik ka pipir nu boga hajat da eueun nu lalajo. Sinen nasi ciner. Singkapkeun samping calana jero diporosotkeun joget teu kuat pikiheun. Muni beres lempeng pisan kana boros laja. Muni beres geus beak cikiih teh kikituan kanya sinen teh. Alah
geus teh nuhun ja. Alah, ampun Gusti. Rupa-rupa kejadian ya kayaknya. Tadi dinya dilani we si Laja. Dua poe mata Laja hidung we. Tuh digemprong lalur. Ada badan luntur. Luntur. Alah. Narayana. Tah, anak balik ke Arab dah. Narayana. Syah. Naon ah? Aya cocorowokan kadunungan aing. Eta mah balik nabeuh kan. Kumaha cenah? Mulyana. Wah, kasaha teh mulyana. Narayana. Saha cocorowokan ah? Teuing. Leret atuh. Suka teh lain lomang. Mun di jero gawir. Heuk leret tek diuk teh. Naon pot? Aya nu cocorowokan agay. Narayana. Saha? Aya naon pot? Eta di payun anu cocorowokan agay. Corowokan teh. Narayana. Tuh. Aduh. Adi akang setio. Dikawanakeun lanceuk aing. Iya akang ieu. Teu payus di anak ratu, teu wajar di anak raja, teu gining di anak pamimpin. Nanaonan kitu. Aya kajadian naon? Kajadian naon? Luntur dulur laas baraya leungit pensakang. Ngawi wirang ka nagara. Aya kajadian Diuk sia. lo. Alah, buah dulu. Naon tah Kang? Mabok meureun. Teuing. Yo jalebet we. Iya akang ieu diuk. Kan. Naon ieu Setiaki? Allah. Kata ku hamba. Moal mabok raka. Ya ieu. Haki Teu ngomong sia. Dikawanakeun lanceuk aing. saha yai? Saha Sandi gebugan membawa ka ngaku sia. Sing sampeurkeun naon kitu ya pasaran. Kang atuh. Ieu teh aya kaget kun nerahan ningali ya kan ningali ingkang sampun prapta sadayana kaget ningali kejadian anu nama sumpi. Doh, leres. Guniraha ngandika Yai supados ditenangkeun heula Rai. Hakim netepkeun naon rupiah kejadian teu bisa jadi tanpa sabab. Doh, Itu patut kalakuan teu payus di anak ratu, teu wajar di anak raja, teu ginding di anak pemimpin. Ngawiwirang negara. Nepi ka teh hot-hat aing ngorbankeun jiwa. Bikin ngaronjatkeun harkat darajat negara lesan pura. walah.
eta ulah kari-kari dirusak ku sampean Kek diruksak naon ieu teh? eta awewe teh keur dipamerkeun lanceuk teh dina papanguan der di gubung nya ge kabogo atuh kitu-kitu teuing ajen aing ulah kaleuwihan Naon ieu teh? Duh, tacan ka hartos ieu teh. Pasti kan Cing atuh kanya hayang ka harti kuring oge. nya naon masalahna Akang teh naon dosa teh? lanceuk aing dibawa tina papangungan di kemana kedena Setia Boma. Di mana ayeuna Ieu teh iraha kajadian teh. walah ilaha kapan sampean anu bawa Iraha teh cikene ayat 2 jam di tukang pikaina di kejadian pikaina ke yai seueur saksina akang teh mios ti Mandura teh ngajugjug ka Astina nyamper anu jadi adi bilih aya kejadian naon-naon urang bantoskeun ti mangkukna akang teh sasarangan pun adi dugi kadangat ayeuna teh acan tebih akang teh acan ka mana-mana bujeng ieu ka nyaring teh ngimpi-ngimpi acan akang kedah gaduh kalakuan kitu wallah leres bulan ya kumaha sia nyen alasan ka mana karep sumuhun pan saksina ge iya ya Arjuna kaulah saksi lah sarwana sia abdi oge saksi cabok waing panggil lo nyarita kan dempe atau tong pipilueun pan sidik teh keribut da mau dianggap lamun jalan mah keribut turungan keribut urang ulah ngocamber wae naon sababna urang teh cicing atuh maneh oge deui eta ya nu kitu kasaruana teh berisik wae sering dicicing saudara ge geuleuheun ku aya urang ngocoblak teh naon sababna jempe atuh deui kumaha teh menit bisa jempe tapi bibi kaula ge can ngarti ieu kajadian teh naon anu kajadian nepi ka kieu teh yai atos tuh sarere apa dicarekan ngeunah dicarakan carana mah geuning neungeul ka aing pajarkeun sono teh ya abe kabageane sarere apa curig sia uah bari rata di kamanakeun ayeuna Aceh Setia Boma bujang hingga kanyaring akang teh ngimpi-ngimpi asan kedah kalakuan model gitu wah asan ngedampa akang teh kana kapusir dayu karek nepi ka dieu ieu teh akang teh lumapati Astina teh alah untuk minyan alasan utang pati bayar pati utang wirang pahilang modar ayeuna kene kurang ajar oh jadi solusina jalan keluarne akang kedah ditandasa mangga ngan meureun akang aya hak pikeun bela diri coba-coba orang patut tunggalan doh setia kican aya nu ngelehkeun nepi ka ayeuna oh gitu ya panuhun we Kang ulah jadi ulah ieu teh saderek buah-buah ieu teh panginten aya kasang tukang anu ngadudomakeunana tenang ya wah leres aya pihak katilu ieu teh anu ngadudomakeun antara dulu jeung baraya tantos tong pipiluan Arjuna kepret waing wah ngeganggu kadundungan aing ku aing ningali beres Kang dodet ku aing ningalikeun kan tepel ku akang ulah pipilueun maneh ka dieu honor gitu duh lamun jeung musuh ku aing digabrug ya buat nya ditil kae jeung dulur gitu itu buat ditilap ku akang ai saena mah saderek mah musyawarah we kumaha carana jalan milarian jalan siga sia nyingka eta hayinga eta ku ngilu aduh eta ku ngilu nyarita itu kurang ajat taraya
akulah Deni Setiaki. Doh. Woi. Yo. Wah. Doh. Napi kakitu-kitu na Setiaki. Laras nafsu teh. Jadi tekuna naon salira ragrag neme dikersakeun akang selamat. Walah aya kitu. Kedah kumaha jalan kaluarna. Mangkana. Jauhan akang jauhan. Tebihan. Jauhan. Tebihan. Adulah tebih teh. Ya kalau Yayi. Tebihan yayi. Borokan Gusti Arjuna. Tupino dama. Syawiyos rayi bademios. Kakang neraka jahanam. Neraka bandara. Nu gelo gini. Didangu teuing atuh Gusti. Raden Narayana. Iya. Teu sangka nafsuna Setiaki luar biasa. Doh, leres. Emut kana Purwa Daksina. Purwa marang wiwitan. Daksina wekasan emut kana Aji Triwikrama. Leres. Meremkeun socana rap sidakep sineku tunggal mateni babahanan catur dria. Catur araning opat. Dria araning angen-angen sir budi cita lan rasa. Iya. Raden Narayana dudu wong samanea mangu satru sing madu trahing kusumah titi sing andana wirih trahing dewa kamanusa. Iya. Kalayan disita ku para juata marasa ngajuata para lumanten bayarobaya. Yen Batara Wisnu anu dimutasi ti sawarga kadunya ngaliwatan rahim ayeuna parantos gelar Raden Narayana. Doh, iya. Tugas pangsa dewa yakin pikeun jadi pengaman dunya. Warisan ti Resi Padmanaba. Doh, iya. Nyata Aji Triwikrama. Leres. Salira ngagengan gengnya saperbala sewi. Walah. Sirahna dina mega panon nyorot lir surya kemar. Doh, leres. Awak ngagedean. Itu kayaan. Aduh. Semakong Arcana Maya Pangresa Raka. Walah. Agung ulah. Akang. Olu dulu itu sirahna di luhur. Hampir mapakan. Naon Kang? Eta tangka kai dewek mah. Ada. Ayeuna jadi wah saluhureun akang. Sahana pun memuncanganana tangka kai. Akang. Eta suku itu suku namun segede kitu. Jebrang. Aing hayangnya hotaina segede kitu. Mau atuh sadesa pinuh ku waduk. Heuh lamun ngising. Bener. Sakali ngising teh 4 truk Kabina-bina Setiaki. Allah. Aing teh meureun kudu kieu. Kedah diwarah. Nuding tanpa alasan. Sumuhun. Kedah diwarah we jalmi kitu mah pulang. Tuh keur neneangan aing. Lurat leret itu. Aing gede mana moal kaciri sia. Leres. Tungkup ku aing. Sae gua. Lir jelema ngalak jangkrik Raden Setiaki dirungkup ku dua leungeunna ieu Triwikrama. Narayana. Aduh, Narayana. Moal teu ngapa tuh? Sok sia. Alah, yang. Ang.
Raden Setiaki ditungkup dikepel ya mau seperti dewek ngalah jangkrik gini dicekal di bakal muas teu ngapeun hayang aing ilmu gitu cak duh dah dang naon di akang hayang ngagedean awak gitu cak oh ari geus gede aing ngalain awak nu ngagedean teh naon tahunnana dileget teuing cenah mah aya eta jelema bakang tatapa puasa hayang nepi ka ngagangsar bobogaanana kana taneuh hayang panjang hayang nepi kana taneuh ai kitu tapa 40 poe dijabah kan dijabah nepi ka ngangsar kana taneuh naonna atuh ngangsar teh ngan lain taeunana nu manjangan tapi sukuna nu monokan alus mah bemo tilu berarti suku nanti Setiaki aduh coba itu di mana itu engap kaula bisa aya ilmu kasungkur-sungkur pangabisa nusan katalaah aji nu kasingkir-singkir pek talung tik-tiki wari kotek tak ti ayeuna geura usik anjeun engap ampun wayahna bongan lara digawe dewek nepi ka teu bisa nahan hawa nafsu diajar atuh musyawarah budayakeun diajar menta tulung diajar nanyakeun sumohon ulah getas harupateun eta getas harupateun teh pagawean iblis teh laras ulah ngagugu nafsu sok ilmu naon maneh ampun ieu teh Kakang Narayana ampun Kang aulah leuleus asa jadi kapuk kaibunan kapas kahujanan sumohon ieu teh dina naon dina keupelan aing dina dampal leungeun aing wate ngapa tuh ampun keukeuh rek nuding ka aing ai salira teu rumaos mah kumaha atuh kedah kumaha eta kitu tanyakeun nyakeun ulah bakah kita sarupakeun ampun malih sumpah sabta pulina jalma sabta 7 kulina turunan jalma araning manusia 7 paturunan moal ganggu kalayan kaula saja sumujud ka salira seja bakti ka salira tidak naon asa adat digenti ulah polontong gede hulu ulah dianggerkeun timbalan ulah dibawa ka dieu ngajago teh ngarti leres tah kitu kalayan kaula janji naon margi sae mara teh teu acan aya pembubaran teu acan aya pembubaran panitia teu acan aya kitu ieu teh masih kene berjalan jadi ceuk dina sae mara hukum saha nu ngelehkeun kaula eta nu bakal jadi jodona si Aceuk jadi yakin atuh salira panginten anu jadi jodona pun lanceuk wah anu tiasa ngelehkeun ka kaula kaula saja bakti we ditampi ku salira ditarima tuh hampuraan tuang raka mah engap enggah kaula lesotkeun ieu namun kitu Loh, Jang. Kang Kempes. nah peot deui Kang Waduh. aya kitu Gusti Batara teh Kang Dacanya Batara rek mah. oh akang Misan. Nya iyo jadi pengaman dunia teh budak teh. bisa jadi Kang Wah, bakal luar biasa. Iya budak angon teh meureun. oh eta teh Satria Piningit.
Bisa jadi kan. Kudang Setyaki. Wah. Teke kayaknya ada. Cicing tapi bilu. Sintre kerakam. Ampun Kakang Narayana. Kumaha Setyaki Allah Kakang Arjuna. Kadungkung aya nama. Ampun kaulah ampun. Diajar musyawarah. Beres. Diajar nanyakeun kejadian kumaha. Sumuhun ulah hampak. Jadi eta teh hartina teh boga rasa ieu aing panggagahna. Boga rasa ieu aing pangjagona cing inget yen di luhur langit aya langit. Sumuhun. Tah kitu kan. Naon kan? Yen di luhur langit aya satelit. Cicing cepotong pipilueun sia. Aya langit bari lagi atuh. Timbalan. Nah saha atuh ieu teh nu nyanak pun lanceuk teh. Doh, cobi. Kitu Laras. tak. Iya minta supaya ditingali ku Yayi langsung ulah ku akang. Situ percan. Lajeng Raden Narayana nyanak pusaka nyata gambar Lopiano Gansong kala. Doh, Tah cobi. setea ku Rayi. Tinggal. Nyeteana teh ku hate anu suci Bersih. anu teu kakunaan ku Owah Gingsir. Sabab bagja pisan ke jelema anu geus ngabersihkeun hatena. Dah, Qad aflaha man tajaka hate teh. eta teh. Tajaka teh ka Ustaz Ayub. Tapi benar, cek Ustaz Ayub oge. Singgah Naon dari akang? abdi hoyong lalajo Jerman jeung Itali. Oh, hayang nonton Geus tah mah. hayang nonton semifinal. Geus wakana siaran ulang. Aya siaran ulang mah. Dan TV 14. Sok tingali saha nu nyokot. Tanyakeun. Carana bersihkeun hate, Bari setea. kosongkeun jiwa. Tanyakeun ka baluang anjeun. Namun dewek bukan nu kitu jadi dukun jeung geuning. Wah, genah kang loba duit atuh. Pasti we mun aing kadatangan buser. Oh, apa yuyut beren Oh, di mana ya teroris ayeuna ye? ayana bener. Abi hayang nanyakeun ye nah hatena keur dikalerkeun eta bagus si kidul. Awas ya aya. Dan pikayana gara sang sayakeun sarere oge. Sok mau berita goreng kayak itu. Coba kau Tingali saha nu sabenerna nu nyokot Setia Boma. Tubah. wah, Saha? Geuning ieu teh jurig anu nyiliwuri setan Sumaramah kelong newo-newo. Anu malih warni ngajadikeun salira. Tah. tak geuning. Nya pihak katilu cik abdi oge. Masalah deui. Aduh. Ya. Hapunten Kakang Narayana, hapunten Tubah. Tanyakeun di mana eta? Cing, tinggal kulan. Walau geuning itu pun lanceuk tina jadi udag-udag. Amuing, pai. Ku siluman silemin. Di mana? Caket geuning ti dieu. Urang dagoan di dieu. Dah. Ya, ada mabuk. Kan? Naon? Biasa ditamut ku abdi. Geus, apa sih? Yang naon dari akang atuh. Hayang nyaho ke minggu hareup sabaraha bijilna. Hayang apa keluar Singapura. Jadi dia aya ahli ngitung. Susah. Sewok. Ya, Yakin eta bakal ka dieu. bakal ka dieu. Sewok nyabelah.
taina urang atur strategi. Ya. Yayi paling ditu, Arjuna paling kaler, akang di dieu. Abdi balik mun bisa maneh mah. Puas. Geus teu butuheun gitu. Nah eta ngocoblak wae. Bantuan sararea pot. Saya. Awewe eta lompatna ka dieu pasti. Saya. Geun, urang sedot ku kaula supaya ka dieu lompatna. Sumuhun. Saya. Urang make aji panggupay rasa. Wah, budak keneh ilmu geus luhur gitu. Oh, Kang, bener. Ieu naon ieu budak ieu. pipamingpineun budak teh kan. Mudah-mudahan atuh ah. Aya pamuntangan urang. Mudah-mudahan ieu budak teh pigenuteun. Pisukseseun deui pigenut. Siapkeun jadi. Mana? Awas ya keur udak-udak jurig ieu. Simalan. Jadi pasang panah pusaka uyuk sumangga Laras gua. siapkan pot lan panah gonewa siapkan mangga Dewi Setiap Boma Doh. sampeana parantos barared balas kakoetan ku cucuk-cucuk anu aya di leuweung lulumpatan di kepung wakul buaya mangap ku denawa-denawa tulungan tulungan ya itu tobat Allah. geningan Nyai. Tetep. iya akang Narayana aduh sok sieun anu atos asli ieu mah asli Asli kurang. Ya. sareng Yayi Arjuna ka dieu Astra Jingga Dawala Semar Tuang Rayi Setiaki aya paling kidul tobat Gusti Nu Maha Agung ampun Kakang Narayana semaka pihatur nuhun geus nuhun nasib kaula dugi kaki kaula nun diudak-udak dan nawa saha nu nyampeur ka itu eta denawa mangrupikeun salira Paingan. Paingan atuh. mitnah tamang keluk teh tapi nama kaula nun tulungan mangga ka itu lebat ka itu Lebat we. pot kan bawa ka Kakang Semar ka bapa maneh cenah nyumput itu Kang. wah Naon da Kang jo. bapak teh coner Banyak kolot teh. Hayo Nyai. Tuli parlo. Naon ieu ngomong teh? Tuli parle saya pilat kapan saya bicara Setiap Boma. Oh neangan Setiap Boma telepet lo boleh kah? Sumini. Eta teh bebene pamepes hate bebereuh anu geus maneh kaula telepet lo. Leprada kau lilah hati kilwat nakal. What?
Aduh, tobat. Bahasa nahaon teh. Aduh kan. Raden Arjuna. Doh, iya inge. Barang ningali cing kaluliwatna denawa dina rungkun. Sumohon. Kurang ajar. Doh, laras. Orahana hingkang bakal mutusaken jiwa raganira kejaba hingsun. Denawa. Doh, Susulumputan kurang ajar. wah. Dina hiji panah bakal datang puluhan panah. Hiji oge moal aya anu mislep. Bakal kena rasa mitnah kalan sekaula Sumohon pulang. nepi ka dibelaan dordar antara dulu jeung baraya rasa geus. Bangsa manusia sararakti kututut. Di ini tepi ka ayeuna teh sia dengan tutut we. Buru kana nyakeun. Aduh, cing. Ya, cek aing oge tutut. Alah dulu pojok. Alah ya. Lesotkeun sia kurang ajar. Lesotkeun modar sia. Woi. Eta kulan. Aduh, rambutan. Hutang pati bayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Doh, iya ge. Mangkeluk nanahaon jeung ti mana ieu teh? Laras. Maling ongkoh, mitnah ongkoh. Sumohon. Eta dua denawa Dah, disapatkeun awakna ku Allah. sae kulan. Raden Narayana nyanak pusaka sakra udaksana. Doh, iya ge. Dua senopati Doh, iya ge. sakaligus
dipentang ti hareup tamat ka tukang dua nana barulah jadi opat atuh leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana tina opat ieu jangan jangelek jadi ngajerehem jadi kuda walah ieu ge kuda opat warna putih kuning abang ireng naon ya Kang oloh naon pawat alah naon Kang kuda tapi ka muter gitu muih itu lompatan mun dimarulus tapi kamar rontok gitu dulu tapi kamarulus kuda beureum bodas koneng hideung nya opat warna Kang opat warna kuda nepi ka waduh ai ngimpi naon ieu aya keajaiban aya keajaiban kieu ieu di leuweung ieu leuweung angker Raden Narayana ieu budak pinaoneun ieu duka teuing pi pejabateun alah teu kudu iklan manehna mah teu kudu nyeun baligo teu geus ku kitu ge ku kitu oge geus nyaeta ini mah figur nu dipercaya ku rakyat mah ini mah nyata kitu figur kudu katempuh lah gawe nanunya nya matak ulah salah tah rakyat butuh bukti teh kitu butuh kenyataan teu butuh janji le dina kejadian kitu aya anu jigrah-jigrah Raja Jangkung Gede Simardada doh iya Setia Boma pahlawan kaula gugur kabeh teu naon korban sakitu asa nyai aya di sakigireun akang no wah iya Pepejah jalan ke Bibul Meser Bupati Bona Pepejah pamilasu Ulang upatawona Sindang layak perempatan Cisarantan lamur-bur Samudaya kalepatan Hapun tanah Cikuray Gunung Cikuray tempat tiis pojang gelis menepat turai abdi puyeng menepat tepi hati Gunung Guntur jalan naga parapatan amit mundur pilih sejak kedanau terus tata jangsa yogi seni sedikit suno atas lebaran tosuki
biasa no doh leres abong kena tengidinan meureun ieu takdir kitu rupina aing ngajodoh ka manehna tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong oh ulah pono karepan sanajan hapa ge ranggeyan sumuhun moal putus harapan aing hayang ngahiji dah kumaha carana Dewi Setiaboma aya laksana da tetep itina hitungan teh aing teh kudu babarengan jeung manehna oh kitu kula sanajan no gencang ikhtiaran we kula ilmu naon ya keur melet manehna supaya daekeun alah bejana tukang jenglong bisaeun laras kabatur masae teh nyata kabatur memati teh mati kau komo ka urang wanayasa masuk penasti kersahyang tumampara doh ieu ge Raden Narayana ningali aya nu ngajegir di payuneunana sumuhun rekat sakra dikaluarkeun doh hingga ngablesat tina pananganana inggih ieu denawa Raja Jenggala Manik katiir ti korona daras nanging aya keajaiban aneh ieu buta anu sakieu gedena teh leungitan pelebih hilang tanpa kerana wah da kala nyaeta jadi hiji mahkota kerajaan negara doh eta ngadak-ngadak aya sorak tan katinggalan walah Raden ganda Prabu Narayana Kresna ieu pangjajab ti para juata marasa ngajuata para lumanten bayarobaya sumuhun sabenerna eta karaton Jenggala Manik teh nyaeta karaton anjeun anu aya di sawarga nyaeta anu aya di utara segara daras karaton Kawisnuan Jenggala Manik engke bakal kabuka laras yen eta teh karaton anjeun keneh anu aya di sawarga eta teh kula mahkota geura pake ku anjeun anjeun tugas mahatunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan alam raya walah Kresna ngabatara dina resepsi anjeun pindah tina alam lalagasan kana alam rimitan ka Dewi Setiaboma sumuhun pek geura pake tempat eta karaton geura ondang sajumlah para pinisepuh dulur baraya jeung sajabana laras anjeun pindah tina alam lalagasan kana alam rimitan teh bari sakalian diistrenan anjeun teh hiji batara nyata tugas Mahatunggal Wisnu anu gelar di jagat raya pawayangan dah sabab ieu kaharep bakal nying hareupan anu rumit anu bakal hese kaungkulanana kajaba anjeun anu kudu jadi pelopor hiji batara anu ngaran Kresna daras wilujeng Kresna wilujeng berjuang wilujeng Kresna wilujeng narima rupa cocoba sumuhun anjeun cing sobar jeung tawakal dah bra miang bra bajuang cag yang akan luar biasa keanehan odoh keajaiban teh kan ieu itu meureun anu disebut bedil karantaka teh cing belesat kawang-awang cing barurinyai sumuhun kula ngabagiakeun bedil kemang api cing beledug ti sawarga laras ngawilujengkeun agan geuning salira teh terus sing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan anu mawi kula tangtosna oge kuda anu opat teh eta tutunggangan salira kanggo tetunggangan Gusti
Syaur pun bapak mah eta teh kuda anu opatnya eta anu opat rupina berem bodas koneng hidung kareta na parantos aya di karaton jeung alamanik Sumuhun salira teh geuningan nya budak angon teh ada satria pining satria piningit anu diarep-arep ku para pinis sepuh anu keur nyumput buni di nu caang negrak bari teu katemong eta jalmina ngarep-ngarep hiji manusia anu bakal tiasa nungtun kana jalan kasampurnaan Sumuhun ngarep-ngarep manusia anu bakal mawa kabagjaan keur ka nagara jeung ka bangsana kantenan ayeuna mah geuning para sukeneh masih keneh caricing dina sinetron Sumuhun mudah-mudahan bae agan anu bakal ngalalakon emang astra jingga titu maritis ngiring restu atuh teu kantun dina ngalihna tina alam lalagasan kana alam rimitan mudah-mudahan cing jadi contoh kangge balarea dina rumah tangga amin ieu lalampahan urang cekapkeun duwi ka dieu kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka